Neng orang ka kebon heula. Ek naon? Nah, ada ka kandang, ngaresan kandang. Nya atuh. Iya geus nyampe kebon, barala. Iya geuning. Naon deui ieu lah aing. Anjing. Waduh ayam nih. Geuleuh anjing. Waduh ayam. Kebon barala. Ngurus-ngurus aca. Waduh hayam wae malulu. Maraban hayam. Madang can sia. Elah aing can gajihan. Bali bare madang sia ayeuna mah lah. Aing ge can madang sarua wae. Sia geus kadar madang lah. Jiga tuh akeun aingna sina age gajihan geus siangeuna madangeuna uut ke hayang nangeunak wae sia teh ade aing nahan peurih ingon-ingon lumayan mau hiji lah Bangkok. Minum mah minum sing seubeuhnya teu ka madang aing geus sarua can madang ieu teh. Gua sarua sia ge can madang. Batur sia ge can madang sarua bae ulah gandeng wae sia. Minum heula ieu mah. Sarua wae batur sia ge minum heula. Eder wae kumadang sia. Gandeng. Minum heula. Sarua wae. Batur ge cai heula gandeng sia. Sabar we sabar heula sabar. Aing we ge can madang kiwari. Gandeng wae. Sabar. Kan sia gandeng. Aing sing sangkakeun maling sia gandeng. Dunungan ya teh dunungan. Gandeng wae sia. Gal poe pan aing bersihan kandang sia, bersihan waduk sia. Geus sing ope. Beresan kandang geus dah lah ayeuna mah maraban hayam geus meskipun cai wae ge lah karunya tidak geus poe jadi bere madang eta hayam pukul cai jeung cai wae ayeuna balik we heula lah laporan ka si Neng bahwa hayam teh geus poe can dibere madang kaek cai wungkul balik we lah heula ayeuna.